si Mang Eluk makan yang boga hutang dia tuh aing kumaha. Si Karjo euy. Adio. Aing kapagit Mang teh. Bang, Udah mana teh boga hutang ka urang. Rek mayar kitu ayeuna. Bang, urang kadinya. Bae, ke urang kadinya. Tungguan di dinya. Nah, Bang. Eta pare diuyab gitu. Panena kunaon? Oh, tangga jabon tadi teh. Kunaon mah jadi maruragan. Pare, ieu mah pare. Oh, hujana eueuh wae hujana. Jadi teh Nah, tadi urang eta. Oh, digebot. Oh. Tadi make rontok di asupnya digebot gitu. Gitu. Digebot. Kieu ye kamari Jo. Si Ya, Toso oke. kan kamari ka dieu. Terus? Minjem duit teh pan berarti sekali itu mayar. Mantep hese rek mayarna mayar hutangna kurang si telepon mesti di inbox mesti teang ka imah kene wae harese teuing sing nyumput sigana meureun Aing asa kasindir tadi sakiekeun geus bikeun ku aing lain Mang ya kamari teh urang rek mayar abang 10.000 lain nya 10.000. tah ieu Mang urang rek mayar kamari nya tah 5.000 tah 5.000 kamari kan 10.000 nya Nah, berarti lunas. mu kamari pan ieu salembar gambarna 100. Kamari kan 10.000. Ini Pak. Tah 5.000 lunas. Geus. Tapi kamari pan ini pernah hiji salembar tapi jadi 2 jadi gambarnya beda deh kamari Nu penting mah 10.000 Mang. Berarti urang geus teu boga hutang. kamari pan salembar lembaran berem jadi anak gambarnya kia beda jadi 2 lembar deh. Tah nya ieu 5.000 ieu 5.000 10.000 Mang. Jadi 10 nya. Heeh. 5 jeung 5.000 jeung 5.000 teh berarti jadi 10. Tapi udah benernya mendijikan jadi 10.000. Lamun Oh dihijikeun. jadi 10.000 bener. Salah teu? Tapi benernya nya geus lah ke ditarima lah nya yang penting 2 lembar oge. Nah, itu Mang, berarti geus beresnya. Urang teu boga hutang ka Mang. Lain Mang ya. Urang teh kamari teh ngopi dan dibayar Ini yang parah rokokna. Ayeuna nama dan niatan nama rek mayar eta oge tadi oge gitu. Da berhubung meureunna Mang Eluk di gerowan. Ya kumaha tuh dan aya we. Dan meureun urang boga keneh hutang ka ditu Mang. Nya cuk aing ge bener rek pinjem deui. Saemplu si Karjo jeung si Toso ieu mah ye. Itu Mang urang teh damah rek nginjem deui we 20.000 mah ka Amang kitu Amang Eluk. Karak mayar 10.000. Ayeuna rek nginjem deui. Baratu nginjemna ayeuna. Ya lamun aya mah 20.000 we Bang meh babari mayarna. Da teu mah duit. Teu mah dompet acan. Aya duit pembayaran bieu. Di mana 10.000? Ya 10.000 we. Duit nu bieu pamayar. Lain keula Mang. Pan urang teh nginjem teh 20.000. Nah diberena 10.000. Kumaha ieu teh? Ya geus lah. Ieu ku urang nu 10.000. Ya, nu 10.000 kurang ditarima. Berarti Amang boga hutang ka urang. Ini bisa buka hutang. Apaan urang nginjem dan age 20? Apa eta? Mere 10. Kumaha? Ini jadi boga hutang. Ya. Apaan tadi teh urang teh nginjem ka Amangnya 20. Amang merena 10.000. 10. Berarti Amang boga keneh hutang ka urang.
Boga hutang ka urang 10.000 deui. Can mayar kadinya can mere. Nya heueuh. Apan urang tadi nginjem teh 20.000. Pinjemna. 20.000. Orang jadi liar ya kumaha ya ya. Jadi liar. Bener teu urang ngomong. Masih liar kene pokoknya mah orang jadi boga hutang 10.000. Ilallah. Ya geus Mang, gitu cara namanya. Ya kurang 10.000 dibawa. Ya. Nah, berarti abang geus boga hutang. Nuhun aya kitu mah ieu kayak aya perlu heula bayar hutang. Geus kajen. Geus kumaha maneh we lah. Urang liar ya, liar jadina. Nuhun Kumaha maneh we. Geus liar deui wae. Aya nu mayar hutang jadi liar deui ka anu otakna. Aing jadi wae jelema yo. Kamari si Toso, ayeuna si Karjo. Teu ngimpi naon mah aing yang di liar wae jelema. Pusing aing malah jadi nanti pusing pusing